Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan berangkat menjenguk orang yang sakit bareng teman saya yaitu Abah Lepus. Mari kita berangkat, guys. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Teh, cek asup teh. Kebeneran. Aya naon ieu sinarian teh? Kapan naik ngalong-ngalong gering teh, Alin? Sok cari geura. Tah. Kumaha saha nu geuring teh warga teh? Aya warga teh 3 opatan nu gering teh. Sawae. Kahiji Boja, Terus kedua almarhum Kang Giding, istrina. Katilu Mang Sajo, kaopat Mang Uli. Nya, jadi opatan. Ayo kita berangkat. Ayeuna kitu. Jeung nyaho atuh. Sugan ek isuk. Ulah. Duitna aya teu? Aya, abah teh aya tah. Kapan kitu beureun perkumpulan meureun lain teh. Dikumpul-kumpul alhamdulillah lah. Tah kitu. Sok lah kitu demi kebaikan sararea urang yang berenangan berjuang jeung masyarakat lah. Mudah-mudahan wae Pak RT anu ngarumpulkeunana sing diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sok teh. Ayo bang berangkat kita. Ayo berangkatlah. Teh, mawa motor masing-masing we nya. Sok ambil dia, sok. Ya. Nanti heula. Alhamdulillah teh enak pieuh. Alhamdulillah, tapi kayak mana Bapak Agusnya itu ya? Bapak Agus udah. Bos. Pira. Sok. Piranya? Ayo teh, ayo. Ayo sok. Nah, ulah geuting kumaha mah mah. Aing butuh minta Pan ieu. bisa kitu jatahna. Atuh aing Gampang minta jelema, geus we ieu nu. udah atuh lah. Assalamualaikum. Gus. Ampura, sugan teh teu kieu geuring-geuringan. Gusti teuing Allah Rabbi. Leles. Tuh semua. Aing leuir ka dari ge teh euy. Sugan teh teu kieu bae. Pak Agus tadi teh penyawat naon atuh Pak Gus? Kan sih? Sing anggal Mang Dewa Indah Mang sampai bebarengan deui lah ke masjid ka ditu kieu aktivitas ngaranna ge jeung tetangga geuninganannya. Sing sehat deui ya Allah Rabbi. Ai panyawat mah tadi nanti Allah ngeureunana mudah-mudahan deui we diangkat di ku Allah teh nya. Gitu. Aduh. Ieu teh kadi teh istilahna mah meureunana lah ti ke pemerintahan. Buktina meureun Pak RT gitu nya. Pak RT di dieu gitu ayeuna meureunana aya bantosan sakedik lah eta mah kitu ulah ditingali ayeuna. Masalah nominalna mudah-mudahan we ngajantenkeun cukang lantaran meureunana nu urang ka dieu silaturahmi nya katanya gitu. Ngajantenkeun panginten di dieu Pak Agus sing sehat deui sabaraha hari gitu lah kitu intina nama. Kenapa? Balik. Jadi takonan. Pak RT ya. RT. Masih Agus cari biasa. Dari yang anjing. Buka kumaha gini enggak mama alhamdulillah. Teu ieu aya kana barang mama naon bae oge. Tapi udah nangis. Mun ieu teh ye wayahna Pak obrolan anu modal dicegah geuning di imam bae jadi sadama. Akibat kieu beunana. Ayeuna mah keun bae. Bae kitu. Keun bae naon anu ayeuna hoyongeun pasikeun. Da teu ieu ti kamu ge terus ieu keun bae da susah geuning. Mana ieu mah
Sagala ge lah henteu dipisah-pisah pusing, ampina pusing kalah urus geuning. Nya. Ayeuna mah kalata lah dibebaskeun we jeung budak teh sagala ge bebas we kitu ayeuna barang mah. Alhamdulillah barang mah. Ya, gitu. Iya geuningan. Tuh. Iya. Munggu kaku mah da teh eta mah keudeuy. Nah, tepan beureun ngaranna ge teu Sare sehat. bae. Teu sehat. Nah, ada kudu kumaha tupan mapa kitu tiasaeun. Itu pan kabungkuman sakit pisahnya ada itu yang kene bagi meureun 2 mingguan makin mah pisan mah. Nang kadina teh Jumaah mah osok kabarnya. perjumaan teh jumaah teh. Mun piurang geus. Aing ngaranna teh penting osok. Terus pokoknya mati irahat, digering irahat itu naon. Eta kumaha kitu euy. Istilah ngarondang ieu Pak Agus. Ganeng, ulang lagi embo. Ada ya sama ada. Ya kiranya terbalang. Ieu teh panginten ti pemerintah urangnya bukan sama Pak RT, Pak RW namanya. Itu panginten ngalongok ka dieu. Ya alhamdulillah, nya salah ngarepotkeun sadayana. Masa kumaha diobrolkeun hari keur pangaosan itu gumbar-gembor sumbangsi ti masyarakat beunang disalurkeun. Tapi hapuntenna ieu leuir gitunya ada terang ngajemprot di kamari-kamari nama ada sok aya ka masjid gitu kieu nya. Ieu mah panginten ya kagegelan lah intina mah ari ageung mah henteu nya. Iya alhamdulillah. Di masyarakat tak berarti meunang anu sakumaha diobrolkeun pan beureun sok ngupingkeun. Cenah meureun jeung nu garing aya urang cenah lain warga cenah kita kitu. Tari masalah ieu mah nya ari abah mah ya ku Pak RT lah sok ngasihkeun dana. Sok we lah. Ku Pak RT wae. Ku abah wae. Sok atuh. Ayo makanya. Lalu itu nampinya. Mohon sok. Nuhun ya, hapunten dia. Lamat ka dia Pisang. Itu eta da malami. Bade teras deui mulih. Mulih kali itu ke mana teteh? Oh, teras ka ditu. Tak ku istrinya Kang Giding, almarhum. Ahon. Dan seriusna udur. Dari di Gitu. Ayo kanya. Ahon. Terus sing sehat nih, aduh, Ya. Ya Allah. Ada bareng dari Jumat. Sama bebarengan pan kan. Bebarengan kemana-mana ge. Duh, ya Allah. Yuk, atuh assalamualaikum. Ini ka sabaraha? Kedua Ka istrina Pak almarhum. Oh heeh. Nama tuh lah. Siapa itu? Aduh, tong gacang teh nya tuh. Ngapa doh? Eta duit aing kumaha? Naon deui duit naon atuh teh? Ulah gede teuing. Aduh, aing ngapan aing kudu jeung tajil. Ulah ting nu ieu mah pemali dosa. Kewe yang hayang sakumaha poin keur beuring tajil mah. Benar ku aing ibarat. Siapa tuh? Kayak gitu tah. Lah, aing mah eta mah meuli coy pisan mau motor teh atuh. Ane pan harewes. Ulah japna mata euy. Heeh. Aing mah. Jangkung ngadi Mau mah. lain mau motor kieu euy. Baru tadi age tundanya. Heeh, aduh. Aing untung we. Ayo lah. Ayo nam. Teh ayo teh. Ya. Assalamualaikum atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya. Ayang geus. Lu bener. Aya eta bisa Tuh, itu mana lu? Aing naon bieu atuh pan ngomong Waalaikumsalam. Geus cobaan deui. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, aya geus. Doan. Bang. Ya. Tah aya. Tuh, deuleuh. Aya. Aya. Nam. Makan apa? Mangga salib. Oh, nuhun teh. Nuhun teh. Beninya tuh. Dem cok. Iya. Menira lewas mah bade naon gitu ka dia. Ieu teh kieu Bu RT. Ah, gue RT segala. Ye, teh ieu teh mantan RT. Oh. Jadi urang teh geus cetak manggil teh Bu RT bae. Oh. Kun bae atuh lain. Bae. Penghargaan. Besok atuh lah tulikeun. Ieu teh kieu Bu RT-nya. Kita nu kahiji sejak silaturahmi ka ditu Bu RT. Anu kaduana panginten ieu teh kieu-kieu teh Bu RT pemerintah. Abdi meureun nanti BPD, mewakili oge meureun Pak RW. Bereh nguping Bu RT teh teu damangnya.
Ieu teh panginten inti nama abdi teh teh sejak dorong doa. Nah, cuma unggul. Nah, anu apa nih meureunana ke cicing atuh teh mah keur ngobrol teh. Cicing geura. Aing enggak. Dan ayeuna teh mau dilongong ke teh Bu RT na geus sirian kieu geuning geus cager. Heeh. Beuteuna naon lah da. Bisa balik deui. Ulah ge cok caliwara bae. Ulah balik mana mah cicing. Pancageun jangan ge. Cicing lah. Kan anggeus ngobrol teh teh. Gatuh berubah. Jadi sejak silaturahmi nu tadinya we deui kedua panginten amanat lah nya. Ku rakyat pentingnya teh nya. Ada segala sesuatu yang kapungkur dicarioskeun ininya aya perkumpulan kas RW nya kas RT tah anu sok dikontribusikeun teh kanu teu daramang. Tanya ayeuna ge kieu eta teh Pak RT nya, Pak RT panginten abdi teh geus sareng kajurungan keluarga itu nya Pak RT nya. Bade ngadugikeun meureunang ka Bu RT gitu. Kitu maksudna mah Bu RT. Tapi wayahna Bu RT itu lain Pak RT. Heeh, Bu RT aing sok salah. Itu aing oge. Pak RT segala aing. Pada wayah hampura atuh. Hampura sok aing boga RT teh mah sok komen bae euy. Tah hampuranya abi panginten telat jeung Pak RT kadi ngalongok teh. Pak RT teh kadi lain kadi itu. Jadi telat Pak RT jeung BPBD ngalongok Pak RT gitu. Tah kitu. Hampurana we teh ieu panginten kageugelannya ari ageng manteun ngan teu kenging ditingali nominalna wayahna. Wios atuna. Nah tuh kudu wios. Hiji wae lah dua. Iku Pak RT ayeuna mah kurang-kurang we make sigeunana. Mangga. Ah, mending kudu dinya bae. Heuh atuh. Kudu wae kumanan ieu. Kumanan, mangga. Tapi ya Noh mana? sing enggal damang wae nya. Sampai urang aktivitas deui nya. Itulah Balik ya. walami. Da mah disuguhan ieu. Anu Medit. sakal sampai keur kieu nya atuh di sodoran. Medit. Medit keur medit. Geus lah. Ayo lah, mangga aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mal waras kayak masih konel mah. Duh, sudah di motornya dia. Motor dia. Sok atuh lah. Mang lempang we lah. Heeh. Di dinya. Siap. Siap. Kita lumayan kali rada jauh. Jauh. Jauh di mana Pak? Di Lembah nah jauh. Rada jauh. Akhir puasa ke mah leuleus. Leuleus teh hujan ya. Aing mun dibeukeul puasa ki aing lapar aing teh. Aing puasa sakitu ya karena geus sabaraha poe karena geus 3. Heuh pandelempangan di tadi. Aing geus 6 lah. Ya. Pan ieu gendut. Gendut mah gendut, kan caian ayeuna mah aing. 6. Alhamdulillah. Heeh. Tuh, Aing. capek aing. Sok di mana lah? Assalamualaikum. Tarik kan yang mana? Assalamualaikum. Nah. Alhamdulillah, euy geus cager lagi longokna ge. Balik dewe ya, kan. Ulah na balik segala geus niat Geus ieu. cager ieu. Sok calik Pak, sok calik. Nuhun ya, sok. Berang di mana, Pak? Sok di mana wae lah. Ih, tapi aing hayang kieu heula yeuh. Diuk atuh sakideun. Kuat aing hayang kieu. Sok. Ya. Sok. Kuy ngobrol. Duh, alhamdulillah Nel euy. Poing teh ngalongok kieu teh nya. Alhamdulillah ari geus sumingkang kieu mah berarti geus aya peningkatan lah meureun menuju kana sehatnya. Ieu teh pamaksudana mah kieu Nel. Nu kahiji silaturahmi ka dieu ka kulawargi ka konel nu kaduana sejak dorong doa ka konel dieu kadah teu damang. Nu katiluna ieu teh sebagai aparat meureun Pak RT tuh kalah ka cai cenah tadi teh keur hayang kiih cenahnya kan lah meureun diwakilan wae meureunan Pak RT anu di lingkungan 16 na mah meureun teh aya tadi disamper jeung Pak RT teh ieu teh panginten kagegelan ti masyarakat anu sesuai
panginten di lingkungan orang masalah iya naon teh lah masalah hartos perkumpulan lain teh panginten badannya ngakeun eta sajabana silaturahmi teh gitu tapi wayahna nya ulah ditinggali ageng alitanya da ieu meureunana istilah nama antara kerukunan meureunanya baik di Bapak RT maupun di Pak RW da ieu meureunana sangakeun tapi kade teh yang ditinggali ageng alitna lah ieu mah kanggo ieu atuh di sampai bisa di eta mah ieu kanggo ieu lah kanggo mako meser-meser obat atuh nya gitu sampai bisa. Pak, naon ya aing teh kieu alhamdulillah ya dah lampang. geus atuh geus kumaha deui Ayo ducing aing kalah dibikin tadi itu kumaha. eta mah lain jeung ka dieu gareng eta ngomong kadang Pak, aing kumaha. gak dari ku aing Ampun.